Wilujeng enjing pamirsa sadayana, alhamdulillah dina dayat ayeuna arurang tiasa patepung lawung kangge ngabagi warta kabalada. Tepang deui sareng simkuring pun sinta, sareng simkuring pun dituhoyong kita dina program Warta Sunda. aya salah sahiji warta anu bade didugikeun ka pamirsa dina 15 menit kapayun. Angin puting beliung anu narjang Kacamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat karekam di imah warga. Kumargina puluhan imah rusak jeung fasilitas kesehatan rusak serta puluhan tangkal gede runtuh. Amukan angin puting beliung dibarengan ku hujan ngaruksak puluhan imah warga di 3 kacamatan. Salian teh eta, puluhan tangkal gede nu sumebar di 3 kacamatan oge runtuh. Nyaeta Kacamatan Ciamis, Kacamatan Sindang Kasih, jeung Kacamatan Sidananya. Mung sakitu nu tiasa dipikahatur. Mungrupi informasi dinten ieu. Simkuring seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.